Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mingon ayeuna hidup diajar kana pangajaran kahiji nyaeta ngeunaan mika nyaah sasatoan jeung tatangkalan. Anu mana baris dipedarkeun ku ibu nyaeta ngeunaan mika weruh sasatoan. Tujuan hidup diajar pangajaran ieu nyaeta ngawadohkeun ka hidup kana rupa-rupa sasatoan nu aya di sabudeureun urang. Oke, hidup tiasa nyaah kana sato atawa tatangkalan. Dina kahirupan urang sapopoe, hidup tangtu geus manggihan rupa-rupa sasatoan. Ayeuna urang tataan rupa-rupa sasatoan nu aya di sabudeureun urang. Sateu acan lebet kadinya ku ibu dipedarkeun heula sato jeung tempat hirupna. Numutkeun tempat hirupna, sato teh dibagi jadi dua. Anu kahiji sato nu hirup di darat, anu kadua sato anu hirupna di cai. Sato nu hirupna di darat dibagi jadi dua. Aya sato anu bisa hiber, aya oge sato darat anu teu bisa hiber. Anu kahiji baris dipedarkeun ku ibu nyaeta sato nu hirup di darat. Naon wae nya sato darat nu bisa hiber? Cobi emut-emut ku hidup. Naon nya? Naon wae sato darat nu bisa hiber? Tangtuna anu bisa hiber mah anu boga jangjang. Saha nu boga jangjang teh nyaeta rupa-rupa manuk. Nah, ayeuna ku ibu dipedarkeun hiji-hiji conto. Nah, anu kahiji nyaeta japati. Nu sapertos kumaha japati? Wah, pasti tos tararangnya. Nah, anu sapertos kieu. Cigahna murang kali pameget mah aya nu garu japatinya. Sok saha nu garu japati di bumi? Anu salajengna nyaeta heulang. Heulang teh nu sapertos kieu. Dina bahasa Indonesia mah heulang teh burung elang. Ya. Terus anu katilu contona nyaeta piit, manuk piit. Nah, anu kieu manuk piit teh. Pami dina bahasa Indonesia mah manuk piit teh burung pipit. Ya, burung pipit. Anu salajengna nyaeta cangkurileung. Manuk cangkurileung ieu teh nu sapertos kieu. Dina bahasa Indonesia mah namina burung ketilang nya. Nah, nu salajengna aya burung cendrawasih da ieu mah nya nu sapertos kieu. Namina dina bahasa Indonesia ataupun dina bahasa Sunda sami wae cendrawasih. Tah anu salajengna aya manuk tikukur. Nu sapertos kumaha? Tah nu sapertos kieu biasana sok disada tikukur, cenah tikukur tan kitu eta manuk tikukur. Dina bahasa Indonesia mah manuk tikukur teh nyaeta burung tekukur. Naon deui sato darat nu bisa hiber? Nyaeta hayam. Wah, ieu mah tos padawano hayam nya. Hayam teh aya hayam jago, aya hayam bikang. Nu ieu hayam naon cobi? Nah, salajengna nyaeta meri. Tong dibaca meri nya. Ieu mah dibacana meri. Kumaha meri teh? Nah, ieu dina bahasa Indonesia mah ieu teh itik nya anu sok dianggo endog asin. Tah eta meri. Endog meri nya.
Tah salajengna nyaeta entog. Ya kumaha entog teh? Wah, geus tararang atunya nulisana teh kok cenah gitu tah. Tah salajengna nyaeta soang. Kumaha soang teh? Tah soang teh ieu anu beheungna panjang nya, anu sok ngalodok cenah nya. Soang teh naon cenah? Angsa nya. Sok ayeuna tataan deui sato darat nu bisa hiber naon deui? Leres simeut nya, simeut. Tah nu kieu simeut teh aya nu warnana hejo oge nya. Simeut teh dina basa Indonesiana naon? Belalang, pinter dah. Salajengna naon ieu? Papatong. Papatong sok aya laguna nya. Judulna papatong dina basa Sunda mah. Dina bahasa Indonesia mah papatong teh naon? Capung teh nya, sapertos kieu. Salajengna naon? Reungit nya, reungit teh kumaha? Terus terang nya, sok aya wengi, siang oge sok aya tah kieu anu sok nyedot getih nya. Reungit teh pami basa Indonesia mah naon? Nyamuk, pinter. Sok ayeuna ku hideuk tataan deui sato darat nu bisa hiber. Naon deui? Leres, laleur. Tah nu sapertos kieu nya laleur teh. Hirupna teh cicingna dinu kotor-kotor nya, seperti dina tempat sampah nya tak laleur teh. Dina bahasa Indonesiana naon laleur teh? Lalat, pinter. Salajengna naon deui contona? Nya kupu-kupu. Kupu mah tos terang nya ieu mah. Dina bahasa Indonesia mah kupu-kupu. Tadi ku hidup tos di tataan naon wae sato darat nu bisa hiber. Tah ayeuna urang sebatan deui sato darat nu teu bisa hiber. Nya. Sok naon emut-emut. Hayu, cobi urang tataan sato darat nu teu bisa hiber. Anu kahiji naon? Mohon leres, kuda. Tah kuda mah sok dianggo naon cenah? Keretek, lamun bahasa Indonesia mah delman nya. Naon deui? Ucing. Tah, ucing. Saha nu gaduh ucing di bumi? Terus nu katilu sapi nya. Wah, sapi kamari Idul Adha saha nu mencit sapi? Tah nya. Salajengna naon? Gajah. Wah, gajah mah ieu agungnya. Awakna teh ageung. Orok gajah oge agungnya. Tah gajah. Salajengna naon? Maung. Tah maung teh lamun dina bahasa Indonesia mah harimau tah nya. Salajengna monyet. Tah monyet mah nu kieu nya. Terus pada terang sok dianggo doger monyet geuningannya. Tah. Sok ayeuna ku hideuk tataan deui sato darat teu bisa hiber naon deui? Nya leres sireum. Wah, sireum tos terang nya. Rupi-rupi bentuk sireum teh nya aya nu hideung, aya nu beureum, aya nu alit, aya nu ageung. Tah aya nu ageung mah sireumna teh disebut sireum kararangge. Terang teh sireum kararangge kieu kumaha? Tah sireum teh bahasa Sundana sireum, lamun Indonesiana semut ya. Nah, terus biruang. Bahasa Indonesia nama beruang. Ya. Tah, salajengna uncal. Dina bahasa Indonesia mah uncal teh rusa ya. Salajengna naon? Kadal. Tah, kadal mah sami dina bahasa Indonesia tetapi bahasa Sunda ge tetep kadal. Tadi hidup tos pinter nataan rupa-rupa sasatoan nu aya hirupna di darat nu bisa hiber jeung teu bisa hiber. Tah ayeuna urang tataan deui anu kadua nyaeta sato nu hirup di cai. Tah cobi emut-emut ku hideuk naon wae sato nu hirup di cai. Sato nu hirup di cai sebatan kahiji naon? Lauk hiu nya. Wah, kieu lauk hiu teh sok makan dagingnya tah lauk hiu teh. Terus naon deui? Lauk paus. Tah ieu hewan mamalia cenah nya paus ieu teh. Salajengna naon? Cumi-cumi. Wah, nu kumaha tos terang cumi-cumi sok dipasaknya kumaha hideuk. Tah cumi-cumi aya cumi-cumi asin, aya cumi-cumi basah. Tah raos digana nya ayeuna pami emam sareng cumi-cumi. Raos.
Salajengna naon hurang, tah hurang teh udang dina basa Indonesia mah. Sahanu sok masak hurang, dah enaknya mantap cenah. Salajengna naon deui satonu hirup di cai? Kapiting. Nah, kapiting dina basa Indonesia mah kepiting ya. Sahanu pernah nuang kepiting? Nah, salajengna naon lauk jaer. Lauk jaer dina bahasa Indonesia mah lauk jaer teh nyaeta mujair. Aya laguna oge goyang mujair cenanya. Tah kitu nya. Salajengna naon belut. Tah belut mah leueur tah nu kieu. Belut teh sae pisan nya kana kesehatan urang. Saha resep belut? Nah, baheula mah pami hoyong belut teh kedah murek ka sawah. Ayeuna mah sawahna oge tos perlahan-lahan tos kakikisnya dijantenkeun perumahan jeung sajabana. Matakan ayeuna belut rada hese jeung awis deui. Salajengna naon? Lauk emas. Lauk emas tah ieu mah sadidinten meureunnya hidup oge. Sok nuang lauk emas tah enak. Sae kana kesehatan. Bakal janten pinter ka urangna. Saha di antawis hidup anu miara sato di bumina? Nah, ibu dipedarkeun naon mangpaat miara sasatoan. Anu kahiji mangpaatna keur usaha pikeun nyumponan pangabutuh hirup. Contona aya nu miara lauk emas, miara jaer, miara hayam, miara sapi nya. Teh lamun geus gedena bisa dijual, tah bisa dipake pangabutuh hirup urang. Anu kadua nyaeta miara jeung ngamumule sasatoan sangkan tetep lastari. Jadi ngarah teu punah, jadi engke nepi ka saterusna, nepi ka anak incu urang, sato eta bakal aya wae. Hatur nuhun kahidep anu parantos ngaregepkeun pangajaran dinten ayeuna. Mugi pangajaran dinten ayeuna mangpaat kanggo hidup. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui sareng Ibu Dini di pangajaran salajengna. Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.